supaya orang berharga di hadapan Allah. Ngadengi ibu-ibu pengajian, poe naon di ibu-ibu pengajianna? Poe poe Jumat Sayyidil Ayam, rajana poe teh poe Jumat. Mengadengi pengajian ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Ngadenge kitu teh ceki balap muda lamun urang hayang mulyakeun tinggalkeun sesorangan ngaji heula, seusehan tunda heula, poeaneun tunda heula, keun we balik ngaji lah, teruskeun da koski mau aya beresna mau aya rapina, ngaji heula supaya mulia di hadapan Gusti Allah. Eta nu bagus mah. Ima kekelewongan ketua majelis salim malah ditembalan, saya juga sudah tahu hari ini pengajian di rumah banyak cucian, ntar siang mau kondangan mangkat mau mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laloba duit. Pedasan amina jeung ngajawabna ge. Kapetir jalan aleur kamakam jalan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manis etik. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Kadengean nu amina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah. Oh, loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limauzi'an naw'al insana bil akhlaqil karimah. Wassalatan wassalaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahumul qawimah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah etsamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala syair Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqtatun wa nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji dan ibu hajah nu kujisim kuring dipihormat. Wabil khusus akhinal kiram kasepuhan bapak haji Yas'a, oge teh kalangkungan kakersana bapak haji Armaja, bapak haji Ahmad, oge teh kalangkungan Abah Madrois nu kujisim kuring dipihormat.
oke teka langkungan kakersana Bapak Haji Arjani nuku jisim kuring dipihormat kum sadayana para tokoh agama hapunten teu dibilang saurang-saurang diwincik sawiji-wiji mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipihormat keresana Bapak RT sinarang Bapak RW na wabil khusus kekeresana Bapak Jaro Agus Kahir nuku jisim kuring dipihormat alhamdulillah insyaallah Jaro oge ke panutupan pangajianana insya dina bulan Sya'ban manggil jisim kuring alhamdulillah kata Bapak Jaro luar biasa bisa kenal jeung sim kuring via media luar biasa wing sok ningali kegiatan yang begitu Masya Allah di Bogor mah eueuh Jaro nomor kitu hampura lain kula rek ngagorengkeun lembur sorangan maksudna Jaro anu justru subuh-subuh mapayan masjid-masjid babagi uduknya nah kitu mah pindah ka dieu geunahan menang uduk nggak isu peureunna alhamdulillah eta suatu keberagaman can aya Jaro can ayanya aya sakarak subuh berjamaah mah aya loba di Bogor lurah ngayakeun subuh berjamaah pindah musola pindah masjid tapi teu barang bawa uduk model kos kitu kitu tanya alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan jarona sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal segenap para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ketuanya sampai jajaranna kukula doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu Wa Taala amin. Lebih khusus segenap keluarga besar daripada donatur urang sadayana Ibu Kokom, Bapak Mugi, Bidan Elvia, Sinarang Pak Deris yang begitu luar biasa nanti kamu ringkap bulu kula mangadanguna ya saurna tahadus bin ni'mah fa amma bi nikmati rabbika fahaddits ketika punya nikmat ceritakan ya teh alhamdulillah Kang istiqomah doakeun ku akang cenah sing aya rezekina terus tos ka 4 tahunna sim kuring jadi donatur alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan hirupna sing tambih-tambih barokah rezekina sing tambih-tambih melimpah keluargana sing tambih sakinah mawaddah warahmah atuh turunanana sing janten turunan anu saroleh turta sarolihah amin ya Allah ya Rabbal alamin utamina sim kuring ngaturkeun lebu nuhun laksa katika bingahan asa berat tanggung berat juhun berat tarimakeunana ningali nu hadir rezeki lobana alhamdulillah dugi kang ngaleutkeun teuing ngabandalet sorak-sorak nyatang pinang memang orang kampung Badong desa Cisarat panggeus kajamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara malaka sohor sakota Bogor orang dia mah kana ngaji mah tukangna tiba heula oge tukangna antak hareutna mah lowong keneh tukang geus ngagaruduk jelema tuh berarti tukangna orang dia mah kana ngaji patukang-tukang tapi sanaos kitu mudah-mudahan yen halaladir penting ayeuna sing pararanjang umur sing rampang rizkina sing barokah hirupna itu orang kampung Badong Cisarap anu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing tarambih subur nu arusaha usahana sing tarambih makmur mubarokah turunan nu keur dialalajar boh ngaji boh sakolana mudah-mudahan sing jara di turunan anu soleh turta sarolehah ya Allah ya Rabbal kepada senyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang kuput baik kana puhuna urang alak kana muarana urang udag baik pamaksadanana urang taramba ieu pangaosanana insya man satacan ulang adadar ketutung kusing atun jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang di teang kula ti Kabupaten Bogor wasilah Kang Asep Syihabuddin YouTuber daerah Banten ulama teboga YouTube ngan munik direkam heug teuing yang saya lihat Kang Asep atau YouTuber Banten jalujur alhamdulillah jujur kumaha Kak dina postinganana tidak pernah ceramah saya dipotong-potong sabab loba jelema hayang udag FYP ceramah wing sok dipotong-potong nyokot nu ramena hungkul diupload teh
akhirnya nu teu nangarit hadir mimiti nepi ka akhir masuk da romong bae ta netizen aya komentar dina handapna ku yang dibaca wah cenah ceramah teh ngabodor wae post stand up komedi caing dibalas kajen nu penting aya nu manggil daripada sia komen anu manggil caing kitu we hungkulanna kadang-kadang panu teu ningali nepi ka awal nepi ka akhir masuk suudon goreng sangkabai bener tah henteu. Maka atur nuhun Kang Asep Syabuddin, Masya Allah luar biasa. Sieun mah carekan panitia ti isu kus teleponan wae ka dibuka WA Asep. Terus lohor Asep tih. Telepon tos asar Kang di mana kene? Tahadus bini mah saya 1 bulan full di daerah Banten. Saya nyewa pila daerah Karang Tanjung, tapi namun jalur Malimping alhamdulillah loba dulur aya Kang Ustad Sirot, tidinya tadi kandang sapi, atau aya Kang Babay oge alhamdulillah aya di Cihara oge loba dulur di orang Malimping, di Benuangan oge loba dulur kula alhamdulillah. Maka ulah gemper cek kula teh insyaallah 9:30 mah nyampe. Kata sesuai tadi 9:10 geus 9:10 geus nyampe. Dumasar kanal ieu hampura akang. Jauh dijujuk anggang di teang ti Bogor teh eueuh maksud bari ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan. Kula apal, kula ceramah di Banten. Banten teh kota santri, Banten mah gudangna para kiai, bahkan Banten mah darahna para wali. Kula datang saja silaturahmi, di pamritaya sanes barokah silaturahmi, urang kabeh panjang umur bari gampang milik sinarang rizki. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh pilihna dina enggoning comarios ieu kirang tatak kirang basak kirang panatak dudugak luka kanyak cuman taka kasar basang katur gariha bisi ceramah kula lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah. Sanajan tadi ku Bapak MC dipanggil na Kiai, ampun paralun Kang Haji. Dugi kamuring kak bulu, kula disebut Kiai jauh tanah kalangit Kiai model kos kieu mah. Uing mah kena kene ku kecap kolot baheula. Lain cai, lain walungan, jaro Agus anu bageur. Ngeus tong nyawer geus mere tadi soalna ngantongan kaing. Lauk terige awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri oge can aya itu bantuannya cing harulang mantak ngaji jeung aing sing deukeut da aing mah tara galak ceramahna oge nu penting kiih ini atoh aing mah geus kitu. Oh masya atunya da ngaos makeun aya kiai-kiai di dieu ngaos khusus mah ieu mah ngaos umum Kak nu hadirna ge umum cek ukura lamun ceramah anggap nu hadir 100 urang 20 urang resep ngaji maka maneh ngaji ulah ka mana karep sesuai judul panitia bahas ku maneh nu kadua resep bodor mun ngaji teu ngabodor nu ieu sok teresepeun tapi mun ngabodor wae ilmuwan nu ieu ge teresepeun anu resep tegas 20 urang anu resep sedih 20 urang aya nu bebas Kak. Sieu mah ngaji penceramah rek rame heug teu rame heug ngaji heug teu ngaji heug nu penting balik menang besek tah aya ye diukna ge nyarane we na tembok jelema teh ieu teuing ka ulah potong suhudang kitu siapanya masya tapi yakin kula nu hadir kabeh di dieu hayang meunang syafaat Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Syariat urang sadayana kararumpul di halaman Masjid Al-Barokah Kampung Badong Desa Cisara Parung Panjang Kecamatan Wanasalam. Hakikat nama orang kabeh keur dikarumpulkeun ku Gusti Allah di jero surgana alhamdulillah. Hayang tah henteu urang di surga model kieu ngahiji hayang tah henteu. Tah ieu syariat heula urang diuk di pangajian di Masjid Al-Barokah hakikat tah urang keur karumpul di jero surga amin. Lain cek kula tapi ulama besar anu nyieun fatwa Al Imam Syirri As-Sidqi ngaranna kumaha cek Imam Syirri man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah
sing saha jalma nu ngalengkahkeun dua dampa sukuna datangkan haji tempat di mana eta tempat diayakeun muludan, dina eta tempat dibacakeun shalawatan, dina tempat eta dibacakeun barjanjian, tempat eta dibacakeun syarqul anaman, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Naon alasanaka li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Mapati-pati masyarakat Kampung Badong Cisarat nu jauh ngajugjug nu anggang dararatang malah nu deukeut tata dikeneh daek ngaralet daek ngorbankeun harta bandana tanaga jeung pikiranna bahkan waktu penting ieu dikorbankeun kalau tidak didasari rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ulah yang nanya orang dia cinta tanda ka Kanjeng Nabi, cinta tanda ka Kanjeng Nabi. Mun benar cinta ka Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga. Kira-kira orang hayang ka surga jeung Kanjeng Nabi? Masya Allah, ka ulah waka orang ka surga jeung Kanjeng Nabi. Orang mah ditanya hayang asup ka surga oge rada era, bener tah henteu? Ya Allah ya Rabbana, sedangkan Kanjeng Rasul nyandak risalah kaislaman tikeun urang sadayana tur jadi saksi jang umatna. Mana tuh dina Al-Qur'an kalimahna aya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Masya Allah, luar biasa, tukang salona profesional, di mana kori diberi efek, kita profesional ciri khas. Maka doakan tukang salon sing suka surga, yang salon-salona digotong nggak itu, ulah kaberatnya, masya Allah. Syahida jadi saksi, saksi naon ang basyira wa nadhira. Punten akang ampun paralun rasulungan mawa dua piagam jang urang eueuh pilihan nu sejen iwati nu dua eta, nu kahiji basyiron nu kadua nadhiron. Naon basyiron teh ang kabar pibungaheun, kabar piatoheun keur jalma-jalma anu takwa ka Gusti Allah jaga balik bakal asup ka surgana, amin ya robbal alamin. Ari nadhiron kabar pikakeungeun keur jalma-jalma anu duraka ka Gusti Allah jeung teu nurut ka Rasulna Allah balikna bakal kana neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Ya kuring hayang nanya kira-kira urang kabeh balik ka surga apa kana neraka? Atuh tembalan sing pede heula. Kira-kira urang rek balik ka surga apa kana neraka? Masya baheula aya ulama nu pasagi ku pangarti jembar ku panalahir kasih pukayu waspada parmana tinggal ilmu fikih geus kapanggih ilmu tasawuf diuyuk ilmu sunaka susul diaranan laqobna ieu ulama ngaranna Abu Nawas. Ulama nu cerdasna di atas rata-rata pernah nyen siiran geuning sok dipake ku ibuna pangajian ilahi lastulir firdausi wala aqwa naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirul lambil. Aduh Gusti ulangin eta we. Aduh Gusti sanes iya nu nyieun syairan teh lain jelema anu bodoh, lain jelema tukang maksiat, tapi ulama nu pasagi ku pangarti jembarna ku panalar nyieun syairan nu boga makna begitu luar biasa. Abdi lain ahli surga kunaon atuhku atuh teh nyaho euy lah ece nu ditanya mah nanya balik ka euy
Tadi ditanya orang ke surga apa neraka? Surga. Cacak ulama nyebutkan lain ahli surga, tapi insya ieu mah wajah-wajah calon surga sadayana. Geus kaciri Kang, innallaha ja'ala bani adama thamaniyata khisalin, arbaun min ahli jannah wa arbaun min ahli nar. Sesungguhnya Allah geus nyiptakeun anak incu Adam. Saha anak incu Adam teh? Urang dengan 8 ciri pajaro. 4 ciri jang penghuni surga, 4 ciri jang penghuni neraka. Mana penghuni surga diantaranya? Wajhun malihun, wajah yang berseri indah saat dipandang. Wajahna teh pikarasepeun somea hadeka sema, orang parung panjang, orang badong, geus katingali kusim kuring wajah-wajah calon surga. Amin. Sebab kula datang tina mobil aratoheun Kang saleuri kabeh ka uing. Nu camberut saurang oge eta ciri pisurgaeun. Maka lamun akah hayang nyaho pamajikan pisurgaeun apa pinarakan deuleu we di imah loba judes apa loba bageur. Lamun loba judes wayahna we pokona masih ikhlas. Mun pamajikan judes wayah teh pinarakaeun nu kitu mah. Masuk aya pamajikan nu judes ka salaki aya apa eueuh? Aya. Salaki balik teu didenge aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang sia mah ti baheula oge. Awas eta pinarakaeun nu kitu mah. Kudu somea hadeka sema. Ye ibu punten. Jadi ai karakter ahli surga mah wajahna teh indah saat dipandang. Uing hayang nanya ka orang dieu, ai jelema nu judes dipandangna resep apa henteu? Henteu. Najan wajahna bodas, ih komo mun geundeup mah ripuh. Wajah gendek hidung judes geus mending maot sia ti ayeuna keneh ge. Lainna naon cedak pi omongeun atuh. Geus hese dirubahna. Peujeuh mah karakterna judes, wajahna hidung kagendek-gendekan, dipake make up serba salah. Make make up gendek teu puguh bodas beungeut awak ripuh. Ketika aya lagu Sunda geuningnya, diwir berem-berem banget bodas, suku hidung bujur buduk. Naudzubillah. Insyaallah ya calon surga sadayana amin. Dan orang kudu boga dasar. Yuk orang tingali dasar naon orang bisa asup ka surga. Kanjeng Rasul geus ngadawukeun ka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh seorang hamba teh oleh Allah teh salatna heula. Lamun salatna bener amal sajen dianggap bener, lamun salatna ruksak amal sajen dianggap ruksak. Maka wing hayang nanya ka orang dieu dina salatna mudah-mudahan orang sing ditarima ku Gusti Allah amin. Salat nama insya Allah rajin ngan kadang dina waktuna. Jawab sing jujur orang badong sadayana aya kene apa eueuh bapak-bapak nu daek salat maghrib ka masjid jeung isya giliran subuh matara ka masjid aya loba bener eta loba. Aya kene apa eueuh ibu-ibu nu salat asar 2:30 goblok can asup seteta. Aya kene apa eueuh ibu-ibu nu salat isya lain nungguan adzan tapi nungguan iklan aya. Hutan aneh. Di mana dalilna salat nungguan iklan? Salat mah nungguan adzan. Al barokah adzan isya. Allahu akbar Allahu akbar. Cak anakna, "Mamah tos adzan mah." Nya kedeung nungguan iklan. Can ikan mah can salat. Datang we ikan jang ka dieu. Naon mah jagaan TV. Kunaon mama rek salat heula. Ya mun mulai tah sinetron abejaan mamahnya nya mah siap. Budak nonton TV ini mah salat di kamar lawang pato kamar dibukakeun. Kadeuleu di kamar oge TV teh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cek anak nama mah ikan kene. Cek indungna nya katingali. Batal nembalan mah. Menang rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Buat anakna mama sinetron tarama lam yalid wa lam yulad wa kufuwan ahad. Allahu akbar sami Allah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sami Allah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sami Allah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana TV anu kitu aya
Jauh atuh pi surga endah gitu mah. Coba jawab sing jujur, lamun salat urang ngarumasakeun masih kena belang bentong susuganan urang bisa ka surga dibantu ku sodako urang, amin. Ngan uing hayang nanya, ya orang Badong jujur wae ka kula resep kene ngeusian koropak masjid apa ngeusian pulsa HP? Hah? Koropak masjid apa pulsa HP? Kadang-kadang jang muludan ge harares hara bisa ditanya ku salaki masih ngaji menang naon hararese gitu. Yo kadang-kadang pan urang jamaah sadayana hapunten ampun paralun loba kene dipinta jeung kahadian teh harares kor merepet jah meregehes kudu ditek goblok suka kudu tek mah ulah karunya masya. Ingat-ingat ibu jamaah, sahabat Rasul pernah berkata, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa jabala minadz zahabi. Siapa orang yang menginfakkan hartana sadirham jang maulidna Kanjeng Nabi, faka'annama anfaqa jabala minadz zahabi. Sama saja mereka sudah berinfak gunung anu eta gunung terbuat tina emas. Ulah hayang nanya ibu, kira-kira lamun urang emboga emas sagede gunung daek diinfakkeun jang muludan? Jujur daek moal ulah waka emas sagede gunung kongkorong leutik ge disubutkeun panitia ngideran namun untung anu nanggung. Kadang-kadang lamun urang naon jamaah sadayana berduyun-duyun masyarakatna pan kadang-kadang hese diteangkeun ku panitia imah ditulakan hordeng ditutupan sendal teh diasupkeun poho cocorowokan panitia. Assalamualaikum cari cing di dapur. Assalamualaikum cak anakna mama aya tamu dia harus lain tamu cicing panitia muludan aja dong kunaon mah aik nagih lain cicing anak. Oh masya Allah kuatnya rumput di dapur cek panitia teh ari sendalna araya ieu nya buak di dapur jelema nama Allah eta saha nembalan ih ieu mah jurig mereh henteu ngakujur naudzu lain kalah aing menang capek-capek ngebon duit najang mulu dan beak balangsak masahan nulungan. Ibu hapunten Rasul geus ngadaukeun mana kosong malun abdin min sodaqoh, tidak akan pernah berkurang harta kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balik tak bakal nambah yakin teu ka Kanjeng Rasul? Lamun yakin sok ulah jadi jelema anu kor. Yakin maka Kanjeng Rasul punten moal aya jelema nu rajin sedekah dibalangsakeun ku Gusti Allah. Malah janji Allah na Al-Qur'an, "Maja bil hasanati falahu asyru amsalihha." Hartos wallahu alam bil murad. Man sing sajal macaan nu geus ngadatangkeun ngaluarkeun eta si man bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetepikeun manusia yang mengeluarkan satu kebaikan naon asru amsalihha 10 misil perkara balasan ti Gusti Allah nu bakal dibalikeun ka eta jalma. Lamun jelema sedekah 1000 di jalan Allah babalesna 10.000. Cenah Kang hampura uing mah hayang sedekah mangan era jeung disebut sombong. Punten, urusan sombong urusan hat. Urusan sombong urusan hat. Keur ngalatih hate mah teu masalah Kang. Saya cek guru saya punten ieu mah nya mangga gregepan ku akang. Mending keneh urang sedekah badag aya rasa sombong tapi aya mawa manfaat tibatan urang embung disebut sombong tapi teu ngaluarkeun sedekah. Cicing, wing hayang nanya, jawaban kasih KB akur. Ibu, lamun jelema sombong ku sedekahna jadi pahala henteu? Jawab heula jadi pahala henteu? Sepakat? Sepakat? Jelema sedekah tapi sombong jadi pahala henteu? Henteu. Henteu di mana sedekah sombong jadi pahala? Mau jadi pahala, tapi tadi cek uing mending keneh daek sedekah najan aya rasa sombong keneh nu penting ngadatangkeun manfaat daripada embung disebut sombong teu mawa manfaat. Contoh heulaanan ayeuna lamun aya jelema nyodakokeun duit 100 juta jang mantuan pembangunan Masjid Al Barokah diomong-omong dijieun status
kapanggih batur aing 100 juta dong, sombong teu jadi pahalan teu tapi masjidnya jadi mual, jawab masjidnya jadi mual, jadi masjidnya jadi ente masjidnya jadi. Ari sombong jelema aya batasna teu aya, iraha batas akhir jelema sombong lamun geus mau. Tapi ingat cek hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nalika maut anak incu Adam terputuslah seluruh urusan duniana kajaba nu tilu najan geus teu ngamalkeun tapi bakal terus ngucur pahalana. Hiji shadaqatin jariyatin, sedekah jari. Nah ketika ia jelema geus sombong pek teh maot sombongna lanjut moal kunaon moal lanjut jelema nage mah. Tapi ketika ia jelema maot gara-gara eta duit 100 juta masjidna milu rubuh moal, masjidna dipake keneh henteu. Maka tadi kak pelajaranana daripada eueuh pisan anu sedekah kajenkeun urang mah jelema awam dipancing ku kasombongan. Memang keur sedekah sombong mah teu jadi pahal kan, tapi jadi manfaat dinalika mah nang geus jelati alam dunia yakin ieu tempat nu manfaat bakal ngucur pahalana. Keun satungtung sombong mah teu meunang pahala tapi kahareupna bakal ngucur ganjaran. Alhamdulillah. Emang meunang teu angka alusan di-upload status boleh. Naon sababna tuh ayatna Allah na Al-Qur'an ulah sok ngalawan pangeran coba. Naon jamaah sadayana? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Surah Fatir ayat 29. Hiji jelema-jelema anu daek maca Al-Qur, nu kadua daek ngalaksanakeun sol, nu katilu ngaimpakkeun harta bandana sirran wa alaniyah, arek rahasia arek terang-terangan, sedekah kaalusan terang-terangan. Lamun jadi siar kabatur bakal justru jadi nilai dakwah jeung anjeunna. RT muludan nambahan gocap ngadenge ku RW RT baraha gocap moal mungkin RW 25 moal RW panah ku aing moal 2 gocap lah aing pan RW di atas RT teuing aing malah 55.000 beda goceng berarti leuwih luhur penting macem kadenge ku Jaro Agus piraku aing RW 55 geus aing mah Jaro Agus pokona mah aing nambahan tah 5.000 deui jadi 60.000 ya minimal beda pangkat pasti beda. Nah sebab jadi syiar papanas-panas lain pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan sedekah orang dia khususnya keluarga besar Uming Kokomnya Ibu Kokom mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untungna urang ka surga teh lain ku salat lain ku sedekah. Da salat sedekah mah eta mah ngalaksanakeun kewajiban salaku hamba Allah titah ibad. Ai ka surgana mah kunaon ku fadlillah ku padilahna Gusti Allah ku karunia kanyaahna Allah jeung ku syafaatna Kanjeng Rasulullah. Atau kitu mah geus eta kudu salat anyangan ya padilah Allah moal pati-pati meunang fadlna Allah lamun teu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Ayeuna mah salat lajengkeun sedekah teruskeun miharep ka rahmatna Allah. Mudah-mudahan sing jadi calon surga sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al waghfir lana ya wasi'al nun Gusti panjangkeun yuswa sehatkeun jiwa jeung raga bagjakeun hirup sadayana lahir batin nujat nikah ya Rabb
bil balik Mamadha ya wa Gusti paparinan berkah kula wargi nu sakinah mawaddah rahmat thayyibah dunia akhirat marana ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon dikawitan dilanjutkan dengan sholawat karena orang kabita karena pahala hebatna daek maca sholat. Rasul ngadaukeun man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu 20 marrah walam yamut hatta yubashshira bil jannah. Sing saha jalma nu maca shalawat ka kaula sabalik maka Allah jeung para malaikat Allah maca shalawat ka anjeunna 20 balik. Alhamdulillah. Hari Allah maca salawat ka urang naon maksudna lirrahmah, Allah berikan kasih sayang terhadap kita yang suka baca salawat. Hari malaikat maca salawat ka urang naon maksudna ibu lil magfirah, malaikat mah mentakeun hampura ka jalma nu daek maca salat. Dan yang paling indah bagi orang yang suka baca salawat walam yamut hatta yubashshira bil jannah, moal dimaotkeun sehingga ningali heula surga. Hayang memeh maot ningali surga, hoyong memeh maot ningali surga. Ida balagotil khulquma wa antum hina idin tangzurun. Ida tatkala balago geus nepi ruh al khulquma kana lak-lakan wa antum jeung aranjeun kabeh hina idin dina pada harita tangzuruna bakal ningali naon ang lamun teu surga ningali neraka. Hayang ningali surga apa yang ningali neraka? Namun yang surga sakaratul maut bakal genah karasana. Naon sababna? Kan nyeri sakaratul maut kaubaran ku endana surga. Geus terbukti surpai baheula sejarahna luar biasa. Ketika di zaman Nabiullah Yusuf alaihi salam, wanita-wanita yang melihat keindahan Nabi Yusuf teu karasaeun ngeureut leungeunna padahal nyeri. Ku sabab naon? Nyeri ka keureut peso eleh ku indahna wajah Nabi Yusuf. Maka nyeri sakaratul maut mudah-mudahan kaubaran ku endana surga. Amin. Maka tinggalin nu calon surga mah dina sakaratul maut teh jarang nu raripuh atuh. Beda jeung loba doraka. Ngorok heula segalanan pulang cileung eta teh tingalikeun surga atau neraka. Keur kitu geura deukeutan kupingna talqinan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Munal kinanu maut hiji ulah riweuh, kadua ulah macam-macam bacaan geus we ngudag hadis Nabi jelema nu akhir kalamna la ilaha illallah asup ka jero sur geus eta we lobakeun karunya nu ku sakaratul maut tinggal guru ibu nyerina luar biasa. Allah Allah astagfirullah subhanallah la ilaha lieureun eta nu mana aing kudu baca. Geus la ilaha illallah teh make nu sejen naon sababna hadis Nabi akhir kalamna la ilaha illallah asup ka jero surga. Komo nu parah mana diajak ngobrol Pak kunaon ke sakarat king sabar ya king kuat kajian imam majang uing kebon kuing sekolah teu jadi aing pahna ge aing can paeh anak aing jadi rampok di heula gitu. Nah wudu
naudzubillah. Tuh jamaah, orang banyakin baca sholawat bakal menang indah sebelum wafat ningali surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal. Judul panitia peringatan Maulid Nabi, menteladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Sabab nupang unggul nama nusa geus jelas Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Rasul mah ibu lamun naik dijejerkeun jeung para manusia makhluk kabeh boga gelar Sayyidil Makhluqat, pemimpin ti kabeh makhlukna Gusti Allah. Dijejerkeun jeung para nabi gelarna ke Sayyidil Anbiya, pemimpin ti para nabina Allah. Dijejerkeun jeung para rasul, Kanjeng Rasul mah Sayyidil Mursalin, pemimpin ti kabeh rasul-rasulna Gusti Allah. Maka teu aya tempat atau jalma pikeun urang miharap tur paningali kana akhlakna iwati akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak mulia Kanjeng Nabi? Punten, khuluquhu Al-Qur'an, akhlak Rasul teh Al-Qur'an. Ngan seueur akhlak-akhlak Rasul teh dina kitab Syirah Nabawiyah dicarioskeun tentang keseharian Kanjeng Nabi. Anu dimana kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi anu mulia, dimana kedirungrung kabingung abah sagara kasusah mukuntit deui kasedih. Rasul ketika punya masalah, Rasul keur boga urusan Kang sok bertahanus naik ka Gua Hiro. Doakeun Ibu Kokom jeung suami insyaallah bulan Oktober berangkat jarah umroh insya Allah. Ibu singka barita lamun aya batur jarah umroh insya narik naon umroh ge can haji mah moal menang pahala. Sahan disebut menang pahala dina kitab naon umroh teu menang pahala? Moal aya punten dina Al-Qur'an ge wa atimul hajja naon wal umrata, haji jeung umroh laksanakeun. Pancana-cana haji punten ibu lamun muka kana sejarah Rasul ge lain haji ti heula, umroh heula 4 kali, karak haji sakali. Umroh karak haji. Kalau anu berangkat tepak awakna cerek berangkat lain, heeh, Allahumma nular gitu supaya rezekina nepi ka urang mah batur keur maju teh sok delikan hatena. Batur meuli motor diomong motor lagi menang ngahutang, kadenge suara motor lagi ngagerung digas lagi angsuran ngalaksana ge kiridit. Atuh batur ieu nu ngahutang lain euceuk. Kodong-kodong batur meuli kulkas manehna katirisan. Batur meuli termos manehna nu ngagolak. Batur meuli TV dirawat di rumah sakit Rangkas. Dirongsen ku dokter aya gambar politron jerona. Goreng hat. Ulah kitu batur boga mobil tepak Allahumma nular. Ece salat ngadoa Allahumma rzuqna fajero warzukna Fortuner wala angkot wala odong-odong. Ayangna Pajero jeung Fortuner doang, mung angkot mung odong-odong. Coba ya rezeki teh insya Allah singka barita mudah-mudahan nu can jarah ka Mekah ka Madinah sinar nasib sadayana amin. Sing bisa ngarasakeun nikmatna salat hareupeun Ka'bah ceuk. Moal aya soca nu teu nyurucut cai soca lamun geus ningali Ka'bah nangis kabeh oge. Tahadus bini mah kamari tanggal 17 Agustus simkuring nembe uih sami jarah ti ditu ibu Gusti bagus. Langsung be hayang balik teh ka ditu. Naon sababna nikmat rasana teh luar biasa. Turun tina hotel geus pake pakaian ihram cek mutawif teh yuk kita berangkat masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Curucut cai soca. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Cai teh tak ati kunaon mewek wae. Abah kunaon sedih. Suku katinjak. Sugan ente sedih ya aki kita tadi kena lebay lain jang haji aya naon mbak Masjidil Haram nanu mana eta geningan eta mah WC gerbang eta mah tapi gening Ka'bah na eueuh aya di jero tugan teh leungit anu nyokot mah aya nu nyokot terus kadang-kadang aya jelema teh ngan Ka'bah engke aya na di jero
eta tangga uing can pernah ka ditu Kang. Uing balik umroh ditanya, Kiai karep balik? Muhun alhamdulillah. Cing mabrur Kiai, amin. Lain Kiai uing hayang nanya, ari tangkal korma deket Ka'bah aya keneh? Naon? Tangkal korma deket Ka'bah aya keneh? Aya ngahuleng, di mana tangkal korma deket Ka'bah deuh? Ah, Kiai mah tenepi meureun. Lain soal tenepi akang di mana deket Ka'bah ya tangkal korma? Ih, dina sajadah di imah aya. Saya teman nempo sajadah berenang pada ayat gambar katangkalan didinya deket Ka'bah. Masya Allah. Asuh Pak kagertungannya, yuk baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika ala rasuk biki cirucu deges katingali ti jauh kene can kumplit dan masih kena kehalang ku tiang-tiang Ka'bah batu besar yang ditutup dengan kiswah berwarna hitam dan kaligrafi emas asa tungkule hina amat uing bisa kadieu nuhun Gusti eta aki-aki abah kunaon cerik deui wae loba dosa Kiai abah era ku Gusti Allah sarua uing era ku Allah mah. Ayo gerak asup hari itu orang turun larang toap. Ayo Kiai barangnya Ka'bah secara total membuat sujud. Allahu Akbar. Ampura dosa abdi Gusti. Kedengeran atuh orang toap Allah mewek wae. Ayo kur mewek ke adan Masjidil Haram adan Isya. Allahu Akbar. Langsung repeh eta jelema. Kunaon bah repeh? Eta mah RCTI. Allah. Nu kana TV eta. Masya Allah. Sok nararabung hayang berangkat ka Mekah hayang. Terus nabung can. Can. Eta salahna teh. Nabung encan komodap. Daftar heula ka travel, daftar heula ka KBIH lamun hayang hajian 22 tahun nungguna umrohan mah boga duit berangkat 3 bulan oke insya Allah. Sarua umroh boga rukun, haji ge boga rukun beda hiji, peda umroh ngan teu rukun teu wajib wukuf di Arafah. Sakitu eusina mah ibadah, wah cenah umroh mah jalan-jalan, lain jalan-jalan napak tilas ningali sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sing kabarita nabung, sok ka dieu ka kiai di dieu ka Kang Haji tah nabung ka jaro. Sapoe 1 juta nabung aninya. Ieu ae wae eta mah. Sapoe 1 juta berarti sabulan mangkat 30 juta mahi umroh ayeuna mah. Oh cenah gede teh duit di mana sapoe 1 juta. Geus sapoe ulah 1 juta 500.000 we. Berarti 2 bulan mangkat. Eueuh cenah mah 1.000 sapoe 100.000 we. Sapoe 100.000 genep bulan mah. Sapoe gocap atuh heulaanan. Sataun mah. Eueuh cenah satawe gocap oge geus sapoe 20.000 we heulaanan. 3 tahun mangkat. Oh cenah teh bukan sapoe 10.000 10 tahun atuh kajeun heulaanan cenah eueuh sapoe 10.000 ge sapoe 1.000 20 tahun mangkat. Lain hahu-hahu nabung heula we ibu kieu ye nya ari geus nabung mah insya ye filosofina ibu lamun urang nabung sapoe 1 juta kos jelema anu hayang ka Cilongok misal Tangerang apa Cilongok Abu Ya Uci Almaqura apa hayang ka Cilongok boga naon boga mobil pribadi nepi moal nepi eta jelema anu hayang umroh nabung sapoe 1 juta kumaha cenah nu sapoe 500.000 berarti eta jelema ka Cilongok make motor teu bisa asup tol lila ngapai karangkas heula ka ditu cenah nu sapoe 100.000 berarti eta jelema nepi moal ka Cilongok ngecer nepi ngan gancang anu boga mobil pribadi apa ngecer mobil pribadi kumaha cenah ang lamun sapoe nabung dengan 50.000 sarua jeung anu ka Cilongok leum nepi moal nepi ngan lila anu leumpang apa lilaan make motor kumaha cenah anu sapoe 1.000 hayang ka Mekah sarua jeung ka Cilongok ngeson nepi moal nepi lila moal tapi tong salah lamun Allah geus mere jalan keceker ngesod ka dieu rek ka Cilongok kapanggih Jaro Agus ka mana Bu
Eka Cilongok jaro ngesot ku abdi we diantarkeun hayu kana mobil bisa moal bisa moal wajib mah ikhtiar heula we ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Jadi nasib wae mun ka Makkah Madinah mah kudu nasib anu diikhtiaran heula sing bisa ngarasanakeun nikmatna ibadah di ditu. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Rasul sedang bertahanus di Gua Hiro, sumping malaikat Jibril nyanak wahyu ti Gusti Allah. Iqra ya Muhammad, ma'ana bi qori ya Jibril. Iqra ya Muhammad, baca ku anjeun Muhammad, ma'ana bi qori ya Jibril. Aku tidak bisa membaca. Jibril datang teu mawa tulisan jeung bacaan, tapi parentah pikeun maca tanpa aya tulisanana. Cek anjeun Rasul naon nu kudu dibaca da eueuhna naon? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalawan nyebat asmadat Allah nu nyiptakeun nazzala bihi ruhul amin ala qalbi, maka wahyu Allah diasupkeun kana mahnana Kanjeng Rasul. Turunlah pertama kali wahyu Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi khalaqal insana min Iqra wa rabb alladzi 'allama bil 'allamal insa. Tah ayat atawa wahyu pertama surah Al-Alaq teu komplit ngan ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 5 pertama kali Kanjeng Rasul nampi wahyu Allah nyatana Al-Qur'an ngagi diresalirana basa baju ku kesangna dugi ka Rasul turun ti Gua Hiro. Ibu mendakan hujanten bojona gegeroan bari lulumpatan ngagero Bunda Khadijah, ya Habibi ya Rafiki ya Babar Rahmah ta'al, hai permata hati kekasihku kadieu geulis kadieu tulungan kaula. Masya Allah itu panggilan. Ibu pernah ku salaki disebut permata? Hilok cek jajal ka sakali masa poe isukan aing pernah ka pamajikan dia permata melotot naon permata oh ngaledek pada aing hideung sia mah. Jangan salah, adunya mataun wa khairu mata ya al mar'atus sholihah. Dunia ada perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Maka Bunda Khadijah keluar mukakeun lawang panto, limada ya Rasulullah, kunaon Gusti Rasul kunaon? Masya Allah. Ibu osok salaki balik di kebon cium leungeun sarwana tuh jauh kayak gitu. Ingat cekolot baheula mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput ku hate anu senang baritanya naha akang damang osok tara sabodot parah majikan gitu mah itu ojolkeun jeung kaboe Kang percuma tapi ampunan mentara ngomong gitu tara. Ya Allah ya Robbana bilang bara Indiaan mah jeung salaki mau pacu teh sambut di depan pintu kesalaki nasi kajong ieu mah tarik pacuna hamko kami securalo tilme kahitam cut falo hama kele hona jain adur tumse hona jain fas au gale sila galo cium tarangna pamajikan nu nyium talang salaki sakari nyium pahalana sarua jeung nyium hajar aswad homo mun salakina hideung mah anggap we sia boga Ka'bah di imah Rasul sebut teh kecolok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik incan hideung mah innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bismillahi Allahu akbar. Talakina huay. Wah. Pamajikan utah. Ajar asuda cigong marulu meureun kitu mah. Ya Allah, tara salaki disambut tara. Ya Allah ya Robbana. Padahal mah sakitu tugas pamajikan mah. Tuluy bukaan bajuna, baju dinasna. Pak Guru Deris make baju PNS na atau baju dinas na bukaan heula salinan heula. Kipasan atuh awakna lapaneta kesangna baritanya naon kahayangna osok petala sagadot terus 2-0 jangan. Padahal mah pertanyaan kasalaki balik ti kebon balik ti ojek mah yeuh teu kudu loba, cukup 3 pertanyaan bagi mereka. Nah akang bade ibak heula, nah akang bade mam heula, nah akang bade boboh heula, neng mah selalu sadia oco ketala gelo. Senang osok nggak jadi pamajikan atau aja. Naudhu tingali Bunda Khadijah dong. Bunda Khadijah mah Rasul balik tadi taros ditangkep. Limada ya Rasulullah? Kunaon Gusti kunaon? Cilaka gelis, cilaka kunaon? Kaula panggih jeung malaikat Jibril. Lain geus biasa panggih jeung Jibril teh. Biasa nama Jibril datang dengan wujud yang lain. Kadang jadi manuk, kadang jadi lonceng, kadang jadi kupu-kupu, kadang jadi binatang-binatang yang indah. Mun malaikat nyarupakeun wujudna kana binatang-binatang lain anu pika serem. Lamun setan atau jin asup kana binatang-binatang anu pika geuleuheun jeung pika sieun. Mun jin kana orai asupna punten ieu mah malaikatna datang secara wujud asli geulis. Kaula ningali sabelah sayapna Jibril nutupan kabeh semesta alam. Masya ai kitu kumaha Gusti? Anjeunna Jibril nyampaikeun wahyu ti Gusti Allah. Atau eta mah lain cilaka bagja. Bagja kumaha? Berarti anjeun geus sah di beat jadi rasulna Allah. Sabab seorang rasul mah nampi wahyu ti Gusti Allah wajib nyampaikeun ka umatna. Wayahna anjeun geura syiar ka ditu Gusti nyaeta cilaka geulis. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kafir Quraisy jahiliyah tidak akan pernah menerima akan dakwahku. Nu aya aing dibunuh urusanana ieu. Cilaka geulis kaula cilaka. Ditangkep ku Bunda Khadijah bari dielus-elus dadana bari ucapkeun kala wallahi ma yuzikallahu abada. Sekali-kali tidak wahai Rasul, demi Allah tenang we moal cilaka moal bener we mah yakin beb moal cilaka tenang. Nah make jeung yakin anjeun tuh di dieu masuk kana judul akhlak Kanjeng Rasul yang diceritakan oleh istri baginda Nabi Muhammad. Nah, ibu kudu nuturkeun akhlak Siti Khadijah teh. Insya Allah 4 wanita yang dijamin masuk surga, 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Asya, 4 Maryam. Harak 4 awe nu dijamin mah. Ceyaya, Ceba, Cetitin, Cemumun, Maimunah, can puguh eta. Tetapi insya calon surga amin. Ya Allah ya Robbal. Ngan kitu dong harus bisa kok Siti Khadijah. Seorang istri lamun cek orang Sunda mah pamaji. Ari paten nuduhkeun kana tempat macig artina cicing. Maksudna ari tempat cicingna salaki teh seorang maka lamun sekirana ibu hayang nyaho tujuan ibu diciptakeun ku Allah teh naon? Nah Al-Qur'an jelas wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu supaya ngajadikeun tenang pikeun salaki. Ya jawab sing jujur, kadang-kadang salaki balik ke imah tambah tenang apa tambah rungkan? Bukan gitu. Harusnya ibu jadi tempat berlindung suami dong. Cuma kadang-kadang salaki di luar imah puyeng balik ke imah tambah puyeng. Nu kitu aya. Salaki datang di tukang tahu keliling. Jalan raya bin wangun tabrak mobil. Rejet tahuna da tungkul atuh salaki balik ke imah sieun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha akang asa karak mangkat dia teh dagang
jadi dagangna kunaon muka ke dawang pantok cekrek malarat terus balik dagang wekil jadi dagangna kunaon terjadi dagangan anak kamana aing tadi ke nyebrang katabrak mentok nomor otot nyebrang teh kolot nyebrang acan tebecus kos budak poe mung banguseun kalau cema tiba heula oge ih teu mikir-mikir hirup lieu eueuh ragap kana teh sampai kencak semplak geureut pakeun pusatan bangsak ih abi omongeun wae salaki kitu kadek wae gitu ya jeung salaki teh jakal balik aing nu kitu aing mending pae katabrak sekalian ih maaf ibu lalaki lah mengus arah gitu aing capek balik capek malah dicare harusnya ibu menjadi Siti Khadijah dong salaki balik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang geuning geus balik dagang teh terjadi dagangna kunaon terjadi tadi ke nyebrang akang cilaka kumaha katabrak mobil astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya wae Gusti ieu cobaan teh culak ciluk teh mangan awakna kunaon akang teh kunaon akang nama teh kunaon nuhun Gusti geus nyalametkeun caroge abdi keun Kang sing sabarnya nu penting mah akang salamet masalahna itu geus naon tahu kunaon tahu narjet beak kagiles mobil ya Allah ya Rabbana tahu rejet kudu ceurik sabar Kang nu penting syukuranan akang salamet kajen tahu rejet ge akang bisa nyieun deui tahu isukan coba bayangkeun ku akang lamun akang nu rejet tahu nu salamet tahu bisa moal nyieun akang atuh moal jadi saya tuh ngambek beleguk maaf Kang kiki uing mah sok ngaji Kang kakang haji armaja sok ngaji kakang haji yasa ye punten Kang di dunia mah pasang-pasangan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain setiap sesuatu berpasang-pasangan kadang orang aya senang kadang orang aya susah kadang orang aya untung kadang aya rugi orang kadang aya subur kadang orang aya bangkrut keun Kang ngaranna ge di dunia akang balik usaha untung neng syukur akang balik usaha rugi neng sabar naon wae akang balik nu penting akang geus ikhtiar urang masa ukur wajib ikhtiar Allah nu ngatur rizkina tenang Kang tidak setiap orang punya gaji tapi setiap orang punya rizki tong kudu keung rizki mah moal bakal tertukar da geus ditakar ku Gusti Allah edan bener sia teu ngambek henteu Kang rek naon ngambek capek ngambek teh kudu make modal lain mah naon ngambek modalna mata kudu molotot ngomong sentak-sentak duit datang henteu mending sabar bener cek Allah na Al-Quran naon pasobrun jamil mangka sabar ngajadikeun indah palingan bojo akang manipu indah kieu ulah ngagoda teu gablek duit mah percuma sudah tambah laju kadinya bae jadi saya teu ngambek teu Kang lillahi ta'ala da akang unggal poe untung wajar sakali-kali rugi mah geulis da teu rugi maksudna nyaeta jelema nu nabrakna teh turun tina mobil minta hampura ka kula aju mere duit tah sabaraha 2 juta merena ge ka aing anjay gede amat Kang karunyaeun ka akang cenah ngagantian Gusti alhamdulillah malah pas jelema na mangkat eta tahu ke dirapian ku akang da bisi kagiles ku motor nyoledat aya tangkulak lele deui kunaon eta cenah tahu rejek teh dijual moal jang lele kula di imah loba mangga dijual 200.000 total baraha Kang 2.200.000 Gusti nu agung ari akang lamun dagang biasanya mau balik duit baraha 300.000 oh mending kata barak enggak apa Kang gitu nih pemajikan gablak nu gitu mah naudzuh mana ibu ahlak Rasul cek Bunda Khadijah fa innaka latasilur rahima sesungguhnya engkau wahai Rasul selalu mau bersilaturahmi lobakeun silaturahmi silaturahmi teh naon amprok jisimna biasa ulin ka baraya bisa ulin ka tatangga muhun tapi eta sebut silaturahmi sanes eta mah kakarak silatu jismi nu sebut silaturahmi mah nepungkeun rasa kadeudeuh sambungkeun rasa kanyaah nah jan teu amprok jisimna tapi amprok hatena amprok rasana amprok nyaahna punten para jamaah sadayana orang dieu aya nu teu hirup bareng jeung kanjeng Rasul cukan aya nu bareng jeung Rasul hirupna orang dieu jauh orang mah atbau tabiin geus jauh orang mah umat akhir zaman
umat akhir zaman punten Allah nu hirup bareng jeung Rasul, Allah nu ningali wajahna Rasul, Allah nu nguping suarana Kanjeng Rasul, tapi daek korbankeun harta banda da jeung maulidna Kanjeng Rasul. Nah janten amprok jisimna, orang dia geus amprok rasana jeung Kanjeng Rasul. Amin ya robbal alamin. Naon amprok jisimna hungkul mah, amprokkeun rasana, nu paling penting mah nyambungkeun rasa. Teu kudu sasalamanan wae misajeng pejabat teh, nu penting kebijakanana we naon ngabungahkeun ka rakyatna insya Allah. Maka tepungkeun rasa kadeudeung. Konsep moal cilaka urang lamun hirup deudeuhan nyaahan welasan asihan. Wing hayang nanya ka ibu-ibu, lamun aya seorang suami geus leungit nyaah kanu jadi pamajikan, satia moal ka pamajikanana. Lamun aya pamajikan geus leungit nyaah kanu jadi salakina, kira-kira na eta pamajikan ridoeun moal ngurusan salakina. Lamun aya kolot geus leungit nyaah kanu jadi anak, kira-kira na bener moal ngadidikna moal. Maka lamun hayang anak urang teu cilaka dunya akhirat, terapkeun rasa kadeudeung kanu jadi anak. Deudeuh ka anak teh lain nyumpunan kabeh kahayangna, tapi ngatur kana jalan hirupna, diarahkeun budak supaya jadi jalma anu takwa ka Allah Subhanahu. Lamun mentang-mentang bucelit loba duit tur kota gede dunya, anak hayang motor beulikeun, anak hayang HP beulikeun, ternyata eta budak maaf jamaah hese diaturna. Yeuh alus mah anak mah dididik, diajarkeun, dicontoh. Hati-hati PR urang kabeh kolot Kak Pajaro, ayeuna mah budak resep kana game online. Nu kan ngomeh HP we unggah poe. Gede saeutik judi on. Kolot we saeutik pinjaman on. Ayeuna geus maracem, geus serba online. Kadang-kadang COD awe ayeuna mesen paket tara bebeja ka salaki anu kitu mun maot dibawa JNE jasadna eta bebeja heula ka salaki. Budak ayeuna main game online nepi ka teu daekeun kana ngaji. Budak ngora ayeuna lobana oknum anak muda zaman sekarang lain ikhtiar nuturkeun usaha nu jadi kolot, ngabangkitkeun banan hirup nu jadi kolot, kadang-kadang malah miruan kana judi online. Di pos ronda main HP, mabar main judi online. Akhirnya tulul amal Pajaro berangan-angan dia akan kaya akan perjudian. Pada can aya sejarahna jelema nu judi beunghar, najan beunghar ge hanya sementara dan menang sakali elehna berkali-kali. Eta punten masalah judi teh geus diatur situsna, moal mungkin dibere beunghar, saurang dibere menang kabeh dibere bangkrut. Supaya jangan pamancing ka hade kasep hayang sukses mah kudu getol usaha ulah eureun ngado. Eta nu penting mah. Judi mah eueuh nu ngabeungharkeun. Moal ge Haji Roma Irama nyeun lagu baheula judi. Tah kitu bantuan tet itu. Menjanjikan kemenangan judi, menjanjikan kekayaan bohong. Oh ceng-kenceng nembalan bohong nah. Bohong siap. Bisa tanya ku salaki masih ngaji menang naon? Bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Judi. Saminggu apa kena gue? Masya hiji robakkeun rasa kadeudeung, sambung rasa silaturahmi, urang boga dulur sakasur saha salah sing deudeuh ka salaki, tapi ieu mah wajah-wajah dareudeuh ka salaki insya. Apos orang Bogor Pajaro daeknya ka salaki kumaha tanggal sia tah. Tanggal gajihan karok kaboguran. Nyopukun imah kibari ngagoda kasalaki hanya dia Yadi oh salakina si Yadi ngaranna meureunna hanya dia yang ada di antara jantung wanjay. Kalau kita sholawat malah nanti hati ini ya
tempatku manja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang dalam. Aduh, entah apa, bagaikan kayu basah dibakar api, api cembur, api curi. Duh, sayang dulu suara yang ngomong itu. Anak lagu macam corowok wae kata dikan ya. Giliran we duit mulai ipis, lagu pun berubah. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, belangsak yang aku dapatkan. Nu paling parah mah tegablek du. Mupus goyang. Nyapukeun imah sapu biak genep parotong. Kuletak potong jiadah ya sapu. Sewakeun ku salaki aing di mana ge. Bukan salah kita udah ikut mikir tiba hula. Coba gue di imah lain usaha. Di mah dengan molor lah ayo. Untuk molor home HP. Udut pelenyun udut. Ngomongan udut dah teureun-eureun. Kagokang isukan mah tiang listrik bakuan ku sia tah. Kenyot nyetrum modal salah kitu mah. Ngomongan wae boga salah teh. Buka imah rapih na diempel kotor deui, diempel kotor hese buka salaki cokor ka bawah mah. Buka salaki ka mana-mana nyeker teu dekeun make senda. Amari mah salat Jumat nyeker ari balik ngomong senda coba teu ka harti aing mah. Ngabadog senda salaki kitu mah ih. Na'udzubillah tuh jamah muyakeun kolso. Nu kadua wa tahmilu kalla. Baginda Rasul eta moal baka cilaka sabab Rasul mah hirupna geus prihatin ceuk. Kumaha teu prihatinna kanya Rasul maka 2 bulan dina kandungan dikantunkeun wafat ku ramana, lahir ka alam dunya usia 4 tahun umina ngantunkeun, cicing jeung eangna usia 6 tahun ngantunkeun eangna, cicing jeung pamana umur 8 tahun Rasul geus usaha sorangan berdagang dengan pamannya ke negeri Syam sehingga punya gelar Al-Amin, anak muda yang bisa dipercaya. Ngora keneh geus bisa usaha demi naon hirup teu nyusahkeun ka batur, demi naon hirup teu jadi repot pikeun batur. Eta nabi orang tercinta teh paingan Imam Busri dina budak geus nguningakeun hebatna Rasul jeung urang bedana jauh tanah ka langit. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasu kal hajari. Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa, cara batu Nabi Muhammad permata, urang mah batu biasa. Masya hukumat hebat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun diibaratkeun jeung urang, Gusti urang mah jauh tanah ka langit, Rasul mah emas intan permata, urang mah batu biasa. Lantas apakah kita hina dengan menjadi batu biasa? Moal asal urang daek hirup ulah sewang-sewangan, hirup mah hiji nu ngajadikeun urang menang rahmatna Gusti. Lamun hayang berharga ulah sok hirup sosorangan, kudu hirup babareng. Ibu balik ti dieu nyokot batu bata hiji dijual isukan laku tamuah. Tapi ya jelema aya 1000 urang na cokot batu hiji ewang kumpulkeun jadi 1000 batu menang sakibik leuwih kira-kira dijual laku moal laku. Lantas kumaha sangkan urang berharga sing daek ngahiji pererat silaturah hirup di ajan prihatin supaya orang berharga di hadapan Allah. Ngadenge ibu-ibu pengajian poe naon di ibu-ibu pengajianna poe poe Jumat Sayyidil Ayyam raja na poe teh poe Jumat mengadenge pengajian ibu-ibu sekalian hari ini pengajian
jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Ngadenge kitu teh ceki balap muda lamun urang hayang mulyakeun tinggalkeun sesorangan ngaji heula seusehan tunda heula poeaneun tunda heula keun we balik ngaji lah terus gendak koski mau aya beresna mau aya rapina ngaji heula supaya mulia di hadapan Gusti Allah eta nu bagus mah. Ima kekelewongan ketua majelis salim malah ditembalan. Saya juga sudah tahu hari ini pengajian di rumah banyak cucian, ntar siang mau kondangan mangkat mau gitu mau bapak-bapak ngadengnya adan Allahu Akbar cek siang aing sholat di mah mau hargaan aing sholat di masjid berjamaah eta nu bagus mah. Maka tingali coba punten jamaah sadayana supaya semprani pilih muadzin nu suarana lantang kene nu suarana bagus kene ayakeun jaro Agustusan teh lomba adan lomba kiroat enggak jelas ai balap karung mah geus biasa balap karung teruskeun mawa sendok mawa kawecinna sendok heug panjepina heug ngan tambahan ku lomba agama pajaro lomba adan lomba kiroat lomba hafalan awamil, lomba hafalan jurumiyah, lomba asmaul husna, lomba bacaan juz 30 hafalan, lomba ceramah. Ulah lomba ceramah mah. Bisa ke aya mubalik anyar aing moal laku. Jaro tolong dihapus saya tanya. Lomba ceramah teu aya punten. Sapara jamaah lomba ceramah terus dihapus ku jaro hampura. Lomba adan atur lagamna ulah bebas geus lembur kula dibebaskeun dasar budak atuh kumaha lemburna lomba adan dibebaskeun lagamna hayya 'alas shalah hayya 'alal falah nu goblok cai nu kitu budak ulah cek jaro teh wayahna aing rindu ka Masjidil Haram pokona mah lomba tahun ieu kudu sarua lagamna kabeh pos Masjidil Haram kayak budak searching Google na YouTube adan Masjidil Haram diarapalkeun dilombakeun di jurian ku MUI desa geunaheun lomba saya Hideng bin Kereng perwakilan Kampung Badong abdi RT genep adan RT genep nama abdi Hideng Bapak abdi Kereng nuhun Allah nupang miripna eta juarana tahun hareup ganti lagam uing sono ka Madinah Masjid Nabawi maka tahun depan 2026 lomba adan taklid Masjid Nabawi beda deui ka Allahu Akbar Allahu Akbar Madinah tadi tahun harap 2027 lomba adan taklid Masjid Agung Sultan Maulana Hasanuddin Banten nyawali jeung ulama bari jeung jawara maka adana tegas Banten mah Allahu Akbar atuh tahun 2028 lomba adan taklid Masjid Bandung Al-Jabar apa Al-Jabar nunggus penaka itu eta Masjid Bandung Al-Jabar eta mah orang Sunda loba cengkok Sunda mah Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Jabar adekin wadan teh halo Allahu Akbar Allahu Akbar Kampung Badung masuk arampun masjid bagus-bagus nu adan aki-aki wae ti baheula bener teu aki-aki adan eta subuh nepi ka lohor teu beres poho ujungna
poho ujungna ajak mamum teh naum bah naum teu salat ge teu naon atuh bubar deui aki-aki digitukeun geus kitu nu adan aki-aki nu qomat aki-aki madud leungit tajwid eueuh ho ekbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya ala falah sorodot sampina morosot Allah disarung aing leur Ahmad goblok kodok mati si sholah ekbar la ilaha illallah alah kamana sarung aing ya dicekelan kumanehanana sorangan terus gitu nu komat aki-aki nu imam geus bongkok aki-aki wah enggak ih tahu ay nurutan Mekah pada tilu urang jamaah ge ay Mekah mah istau tuh ngejejer jamaah jutaan tapi ka jalan-jalan istau tadi lu iman ya amanah deui ieu geus jadi tiluan ge Allahu akbar inna sholati manuk sisuki hayo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin cek mamung teh dolin bah dolin 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tukang doaan ampun sebut ampun rewas ya aki-aki bismillahirrahmanirrahim yasin aja aki-aki goblok yasin Fatihah ge sajam komo maca yasin wah beres lohor ya sholat subuh ay cek imam teh alah aing kaceplosan mangkaning aing teh apa yasin aing mundur era maju aing teh lebeng di mana ieu aing saapana we wal qur'anil hakim innaka minal mursalin ala banyak ya ala cek mamum siro ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kang doaan ampun lagi ganti imamna ulah syiah mami ruku aing jamah maju ganti pergantian pemain Allahu akbar lebih kolot 1 tahun ya mah mah pendek weh Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar di tukang tial wa ma adraka ma lailatul qadar tuh eta mah goblok cek aing tuh cek sia tial mending ganti aing pernah gagal ganti bismillahirrahmanirrahim tabuat yada abi lahabi wa tabuat yada abi lahabi wa tabuat yada ya deui engka mana sambungan anak mewek ya diharap awat yada abi lahabi wa tabuat ya ada goblok ke sambungan anak nyerah ya aya Mbah Udin si sana Din maju ayah aing can pernah jadi imam di pergantian Din doakan aku kawan-kawan ini jam ke 6:30 goblok geus kurang
usolli pada subrang Allah beres pakai yang manu pendek weh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kautsar deh ya. Inna cepat nah dilahidin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ngalia katukan uduan geus paeh baturna. Naudzu. Nukatilu geus aya geus pek 2 jam ya. Nukatilu wa taksibul ma'duma ahlak rasul teh sok rajeun nulung nu butuh nalang kanu sus. Nyaangeun kanu poekeun ngahudangkeun kanu nganu labuh mitulung kanu titeulem mere ilmu kanu bodoh eta akhlak baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Sabab urang hirup di alam dunia dengan sementara. Maka orang butuh dulur, butuh baraya, ulah sok loba parase. Muka opat wa takriru dhaif, ahlak rasul teh takriru dhaif, nyatana ngandung harti resep ngamuliakeun katamuna, resep ngamuliakeun kasemahna. Itulah baginda rasul yang terakhir. Wa ta'inu fina wa ibil haq. Baginda rasul eta ibu teuneng ludeung dina berjuang, tidak pernah mundur akan perjuangan. Mudah-mudahan orang desi disalametkeun dunia jeung akhirat. Amin. Ragesa bale di Banjar diremekeun kaduanana pamugia Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana. Salamet Ibu Kokom, keluarga besarna, Pamuhi, Bu Bidan, oge Paderis, amin. Salamet para kiai, Bapak Haji, beserta para santrina, amin. Salamet para pamimpin jeung masyarakatna, salamet kurang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna. Leres dongkap ya Allah lepat kabaruan sim kuring hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.